cari hati kene aja diambil awas we deki ayo we ngajak pesaing-saing deki paehkeun geura terus ini ketempuan we orang sia teu masuk mah kurang penting ada nyen surat yang kalian nanti ngadukung atulah siap saya mah ngadukung bae kumaha aturan berarti karena mah kudu benang siap urang mah selalu ngadukung sih kudu kade eta si bogel Bang Mahur orang balik jalan kenapa mah suruh mah Der anti dina surat ieu abdi bade ngedangkeun isi hate abdi kusabab lamun nongi teu tiasa obo siang oge nya kitu teh teu tiasa obo salasna dina jero hate anu pang jero-jerona abdi teh aya rasa anu kapendam tapi teu tiasa ngedalkeun mugi-mugi ku surat ieu anti tiasa ngartos kanu dina rasa ku abdi mung sakitu unek-unek abdi ka anti punten ku surat dan nyarios langsung isi wassalam penggemar setiamu Deksai ampun aing assalamualaikum lepoh bismillah bingung mikirna tanya si Oppo belum ya bingung mikirna kasih bogel kasih Oppo buat budak kapan semoga lah deh teh naon si Deki Ki Gel tahun Gel kadi asa kedeung aya penting penting naon dek mi HP-keun kadi we sakedeung buru tong liwa daguan enak kadinya karyawan ngeuneuh sudah sih penting-penting Gel mun lila ka mana nya ojek eta lah
Hai, lila kok yang nggak teh. Udah sepodol atau biar Hidupnya teh surat. Aneh hati. Di HP tong beja-beja, tong anu apaleun. Dua mana unggul jeung urang siap. Pikeun enak. Siap pulang enak dibikinnya. Daguan. Jadi enak mah si Bogel. Nun Bogel. Anjir punya. Bukan surat tahun sih dek kita membaca lah. Jeneng anti, yang orang ya hayang. Ulah bikin ya mah. Power mau dibikin mah. Penasaran nih. Si Bogel can balik deui penasaran. Geus nepi can surat teh. Coba nah. Lempang ke teneng nanti ya. Ji mau dilanjutin kemana kuliahnya? Nggak tahu, kalau misalkan ada biaya nanti mau kuliah, tapi kalau misalkan nggak ada paling kerja. Kalau kata teteh main ITB sih kan kamu punya ke situ. Tuh. Enggak. Eta lalaki saha mau ngomong gitu-gitu teuing. Apal teh, Ji? Duka atuh teh da abi oge nembe ninggal. Sanes teh ninggalna meningkatkan pika murid kitu kunaon ya? Kesepen meureun ka teh anti. Adeuh. Ih, aya wae di Jiman terus ngabahas tadi deui kumaha eta teh. Jadi gimana ya? Tadi teh aku teh mau ngedaftar teh, mau melalui rapot. Nah, Ya kumaha suratnya geus dibikeun acan. Lulus tuh tadi. Nah, biar nanti hari-hari kene. Can wawo baru. Wawo cuek ya nanti mah can wawo. Asli. Tapi benar surat geus dibikeun. Enggak sumpah ki emang temen itu percaya ke orang. Wajar lah atuh ki atuh cuek ge da can wawo buah geus dibaca buah acan. Da can apa aja mana kan mana. Bangga satu ai geus dibikeun urang ngari. dari sekarang, jadi kamu nanti punya plan buat kedepannya, misalkan mau masuk ke sini ke situ, terus nyoba dulu ke universitas yang satu. Misalkan kamu mau ngambil jurusan apa, kamu ikutan SBMPTN, kalau nggak lulus bisa SNM juga gitu, ngerjain banyak soal. Neng tadi tuh ninggal nu tadi ngalampung mangga jaket hideung. Gimana nya? Lebih gimana nu melongan nepi kamu rilit geuning nu tadi langsung aja juga nama. Oh, nya bener. Jadi pakai topi. Oh, bener. Eta apa gini? Emang kunaon gitu? Kunaon? Ih, kunaon? Bisa ngacaket neng kade eta teh balas bogohan. Caludih deui. Bau teh mun caket teh. Ih, maknya geuleuh atuh ai kitu mah. Ih, meni ilpil dah. Asli sok eta teh. Ih. Ya ngawal pasang ukur ya. Kok saya tuh kitunya di kantornya. Enggak. Ya lah, saya salah. Oh, iya.